Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Intan Putri Agustin ti kelas 11 IPS hiji. Di dieu abdi bade ngabewarakeun tugas biantara bahasa Sunda ti Ibu Ingrid anu ku abdi dipika cinta anu judulna Pentingna Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat sareng rarencangan sadayana nu kusim kuring dipika cinta. Sateacana hayu urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sarta salam salamina ngocor ngagolontor ka junjunan alam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, sarta ka jalmi-jalmi anu saroleh. Dugi ka urang sadayana. Bapak Ibu sareng rarencangan sadayana anu hadir di dieu, pami ku urang dilenyepan mah zaman ayeuna teh atos seueur parobihan. Ti kawit transportasina dugi ka teknologina ayeuna mah serba canggih. Kapungkur mah pami hayong patepang teh kedah papendak. Tapi ari zaman ayeuna mah atos aya HP anu aya kameraan di payuna. Kaciptana teknologi eta teh terlepas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan zaman ayeuna teh penting pisan kanggo putra-putri urang sadayana salaku generasi penerus bangsa anu bakal datang. Pendidikan mangrupakeun media kanggo nyiar ilmu atanapi pangerti. Aya katerangan anu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teu ngenal umur. Hartosna pendidikan teh wajib ti urang lahir dugi ka urang maotna. Janten ayeuna mah hayu urang leres-leres dina milari rezeki kanggo nyakolakeun putra-putri urang sadayana supados tiasa nuluykeun pendidikan saluhur-luhurna. Kumargi kitu tos karaos ku urang sadayana yen pendidikan teh penting pisan kanggo bekal kapayuna. Mudah-mudahan harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oge sok sanaos singkat cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipika hartos ku bapa sareng ibu sareng oge rerencangan anu hadir di dieu. Hapunten, bilih abdi bobo sapanon carang sapakan yan abdi teh salmi jalmi anu seueur kalepatan. Atos ayeuna mah hayu urang sadayana tutup ku doa. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.